Sok aneh akang mah. Naon? Pan biasana ge asup sampean sok lewat kadinya. Nah, atuh geuning lewatna ka dieu ngaca kareta ditinggalkeun dihanca dihanca. Maksudna aya nu teu kabawakan komplain mah anggar ka urang. Sok. Nu biasa bae nu biasa gawena. Biasana rutena ka mana gitu kan. Teu ngacak jadi itu aya nu tinggalkeun sampah teh kabeh kabawa. Biasana kana gang itu. Sok kasupkeun lah tah tah. Kayak gampang nu itu mah gang itu balik deui. Loba keneh nyarang sangkene sampahna. Tan kabawa. Anu kaliwat eta gang eta pasti lamun teu ditingali bakal kalewat. Nah itu baturan nungguan anu di pinggir jalan mah ingkeun din ulah ditaekeun kana roda. Langsung ditaekeun kana mobil. Nu di pinggir jalan dipupulan taekeun kana roda di bawah ka handap muter kana gang. Nu akhirna nu di gang teu kabawa. Japinu. Tok. Tu mobil geus nungguan di jalan tuh.